Keheula euy. Panan rokok hiji jam 3 men. Hayu weh, hayu. Jika tuh mulai di Aya duit. lawan mah. Aya duit. Ceng. Duitna nih euy. Duit seblak tah. Aya meureun euy, lah nyelap euy. Braha goceng. Mulai itu Gak teuing. Siapa ya? Panan seri. konis. Kapan? Weh nomornya. Di mana? Iya mah tuh. Ngopi. Ngopi. Berapa tuh? Ngopi. 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 Berapa tuh? Ngopi ah. Ada yang bikin ngopi inilah. Isuk ya. Kata. Mana mau? Cina abang ngajak kopi ke orang. Panan aya kopi mah. Mana kuy kosong kopi? Ah ya kopi mah. Kan masih berbentuk duit. Bawa maneh nelpon orang suruh main rokok jeung kopi. Jadi mana apa? Padahal geus piling urang euy teh imah oge. Mas kali itu mangkat ke warung Mang Ukim. Suwe. Ceket aing lah. Geus lah, angkat aing lah. Geus imah aing. Angkat bae mah. Kek. Pasal orang tadi mau kendaraan kan dia euy. Mana ya? Lah aing mah. Aing ke mana nya? Disuruh cenah aing leungit. Lah, kimeng mah. Gampang bae lah. Gampang. Orang boga ide ya. Orang tukang susuru jeung tukang nipu bodoh. Orang mau bodoh deh ya. Nanya. Orang ngajak bae rokona sih kan. Lumayan duit jangan-jangan 15.000 ya. Lah, orang ngajak bae lah. Rokona duit jangan-jangan lah. Bang Ukim. Mang. Ngajak rokok, Mang. Wah, nganjuk deui, ngan duit teh hese ayeuna mah. Ah ya duit mamang, ngan masih berbentuk kapol. Ke sore kapol dijual, jadi duit. Disuruh Mang Mandra we kami mamang. Kek. Nu kamari ge can bayar ya soalna yo. Mun Mang ke orang ngomong ke Mang Mandra nya sore. Nangis lah. Tapi benernya ke sore bayarnya. Mun Mang ke sore dibayar, urang. Nun Mang. Oh. Tah, rokona Mang. Urang geus perintah ke maneh. Tah, rokona Mang, kurang diikeun Mang. Nangis lah. Halo saya. Lagi di mana sih? Dek, kok mah enggak ada kabar? Ngobrol balang di sore. Oh ya udah. Hiji main game, nu hiji nelpon. Eueuh nu ngartikeun hiji ge. Aing mah Kemana? ngaringkuk. Aduh. Kemana ya budak ya?
Sore yang ke jam 5 ya. Ngomonglah sore cina ek bayar ya. Mana ya si Mandra ya? Tangga nih kalau sana. Woi, si Mandra mana? Di pos Mana ada kemana? ringkuk. Mana ya budak ya? Buka hutang ya kak Aing. Woi Mandra, mana bayar hutang lo lah kan yuk, yung jam 5 yuk. Tadi cina ngomong rek bayar sore mana? Mama sudah, sana buka hutang. Kurang buka hutang kamar doang. Tadi nyokot rokok kerberang ngomongna cina ek ngajual kapol ek bayar sore jeung nu kamari 20.000 nu tadi 15.000 jadi 75.000 bayar mana sih ayeuna ngomongna ek sore tas nyajual kapolin deh Tang nu mana mang? Panan orang tadi semere duit merenan 15.000 kasih dono. Tadi bikin. Astagfirullahaladzim. Tanya ke amang-amang iya yo. Amang. Mau orang mau mana? Bener mang ya mah. Disemikan 15.000 ku si Dono. Kincir. Bukan bener mang. Teu bohong urang mah. Munu kamari bener 20. Hutang eta mah iman teu. aduh ruga yang mau kieu mah terus saya naik bayar yo Ya si Dono atuh mang. Mana urang nu bayar? Rugi urang ge. pas aing teu mau tahu teh yang si Dono ayeuna kudu bayar ku ayeuna ge Gan Aduh, kamana itu si Dono? Kamari di tangan tempat panggi we. Gua eta budak masih ngaringkuk eta. Teuing. Pusing mau oke lagi wae. Mohon pan. Coba telepon. Coba we lah. Kau lah. Teu aktif euy. Tuh. SMS. Aku kayak itu. Nah, Ring. Seduh kopi. Kopi aing we aing. buruan. Aku kayak itu gimana? Ayo gulana euy. Mana itu? Kumaha udah tenang. Sudah deh. Tenanan ya. Udah. Tenang euy. Nah. Tah, pena panas ada. Mantep aing euy ngopi. Terus enak kumaha? Sok mana dia udah? Kurang udud. Oke, atuh urang mah. Percaya tak? Kayak asap, kayak kopi, si Dono bakalan datang. Aduh, sayangnya Dono. Senyumna emang mau tak dipasayeun wae ieu teh. Geus lawas urang teu apel ieu, teh bapanggi jeung maneh ieu. Geus lah, hari kieu mah. Dicium aya terangna lah. Bu kopi hideung euy. Tinggal ke gudang. Di mana ya? Bawa di base camp. Kopi lah, hari kieu lah. Kopi. Bu kopi jeung aroma asup gudang ya. Di mana ya? Bawa di markas. Mau kopi lah yang masih malam ya. Makan. Ah, di dia ya. Bu hasep gudang ya. Jeung kopi hideung sigana lah. Ya akil deui meureun ya. Ah. Hampurai. Hampurannya. Ya dah. Tadi bawain undang-undang tersaranya. Rokok jeung kopi. Hampurannya. Kalau heula yuk. Meuli es kentung. Meuli es orang lah. Meuli es. Nanti meuli es. Mana belum es krim mau? Nasi kena sama sok mau pusing ka dia.
Ya. Yang sang saya ya. Hemat sebenarnya. Kamar duit kamar aku 15.000. Lu mana mang? Itu mana? Ternyata kurang mah. Harian kamari kamana aku yo. Siap. Nomor ah. Aduh. Sibuk-sibuk ya. Halo. Halo, Lin, di mana? Kurang ke di warnet. Dia berapa? Oke, OTW. Wah, kasih. Kasihan deh. Halo, Dek. Halo, di mana, Ndra? Kurang di mana? Ke olahraga orang. Oh. Mon. OTW. Mana deh nelpon orang tadi? Mohon orangnya ditelepon kemana ke di warnet tadi. Naon. Mohon pan orang ke olahraga tadi senam. Mana mah duit, Lin? Semoga kurang mah. Beak itu tadi pakai ke warnet. Mana? Beak kurang jauh. Duit mana mah masih berbentuk seblak ya? Indeknya. Cangkeh euy. Duitan ya. Panjang ya. Lumayan. Usahanya. Nu boga sih kana ieu meureun ya. Bisa. Nah, pasti kah? Sini kah? Lumayan yang anyang ya. Lumayan. Yang anyang ah. Elah. Udah. Yang goreng. Satu. Mana jadi pangeran? Sudah. Gimana mau duit? Emang mana? Baru bayar kemarin ke Mang Ukim. Ya? Nu kamari, anu Mang Ukim 15.000. 2 kali lipat kurang dibayar. Mana kewe lah. Mana yang tunggu orang namanya? Sebut orang pangeran.